Jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece kian masif. Pengibaran bendera tengkorak yang mengenakan topi. Naon sih maksudnya berita teh? Bendera One Piece sebagai pemecah belah bangsa. Kumaha maksudna mah? Euing lah geus hoream ngabandungan oge euy. Beuki dieu teh beuki awut-awutan negara teh. Awut-awutan kumaha? Eta ku bendera kartun wae sieun pemerintah teh. Nah hanya bisa gitu. Apan cenah bendera One Piece teh ngasimbolkeun kebebasan jeung keadilan. Sedangkeun di negara urang rek modal wae kudu mayar pajak. Hehehe, kiraku Marukana kumaha? Padahal anu matak mecah belah bangsa mah lain bendera One Piece euy. naon tah? Tah nu sok nilepan duit rakyat. Korupsi maksudna? Tah eta. Oge nyamang. Ye, urang boga bendera Indonesia, bayak sewek digegelan ku beurit. Kira-kira kudu kumaha? Meuli deui nu anyar. Kudu dibasmi, paehan beuritna. Percuma hantem meuli bendera anyar oge, moal oleh rusak. Gila eta pamikiran nepi ka dinya euy. Negara urang moal oleh rusak lamun salila keneh aya nu korupsi. Kitu meureun nyamangnya. Heeh. Berarti arurang sebagai budak ngora kudu nyieun gerakan nyimpen bendera ulah dina lomari, bisi beak digegelan beurit. Tah kieu ngobrol jeung maneh teh. Mending keneh ngobrol jeung hulu casan uing mah. Indonesia tanah airku pokona mah. Sora naon eta man? Tuh, aing ngomongkeun politik teh bawaana teh sok jadi lapar euy. Meuli dahar yuk ah. Hayu rek meuli ka mana? Urang meuli ka jalan we lah. Neangan warung nasi. Hayu atuh. Tuh, kabeneran warung nasi di hareup. Oke. Punten, meser sangu 2. Kumaha aya keneh? Wah! Bidadari mang euy. Aslina euy asa kakaraeun ningali putri keraton dagang sangu. Jabah karek beres mandi deui. Lain beres mandi belagug, emang modelna di samping kemben. Monggo, arep tuku opo? Meser sangu 2 dibungkus teh. Aduh, nyuwun ngapura, aku orang ngerti. Kumaha tuh ieu teh? Oh, ku bahasa Indonesia we mang. Mbak beli nasi 2 dibungkus ya. Engke, iwae arep karo opo? Alah, iwa naon deui. Iwak teh apa teh? Panganane arep karo opo? Oh, dengeuna rek jeung naon kitu meureunya. Oh, emang ada apa aja lauknya? Niki wonten iwa tahu, iwa ayam, iwa endog, iwa tempe. Kalian iwa piti. Iwak we kabeh ieu teh. Naon atuh iwak teh? Karo opo? Kaharti ayeuna mah. Ya udah Mbak, bikin nasi 2 pakai iwak-iwak dibungkus ya. Naon iwak-iwak? Daging lauk.